يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji urang panjatkeun ka Zat Allah anu maha suci. Sholawat urang limpahkeun ka haribaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para zuriat Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah haladir tina berbagai marga para habaib, para kiai, baik kiai anu asli maupun anu palsu. Contoh kiai nu asli Kiai Haji Agus Salim, nu palsuna ya Kiai Haji Supendi, aya Aepan, anak polongo aya. Kumna hadirin wal hadirat rahimakumullah, lantaran geus beurang sedengkeun geus lalapar, ieu mah kaula deuk ngajelaskeun bahwa haul ieu sama sakali henteu ngundang sasaha. Haulan ieu kaula ngomong ka keluarga termasuk ka masyarakat Cilongok teu ngondang, termasuk deuk saaya-aya we. Diperkirakeun ku kaula paling motong sapi itu 5 ekor, maka saya beli jengkol biar banyak. Tapi ku kaula diserahkeun sapinuhna ka Gusti Allah, diserahkeun ku kaula sapinuhna melalui karomah Sultanul Aulia, diserahkeun ku kaula sapinuhna melalui keberkahan para masyaikh, termasuk kaula tawasul melalui keberkahan nu jadi abah kaula
keberkahan anu jadi guru sekaligus dulur kaula. Ternyata loba kiriman sapi ti alam jin. Mantak ulana yang ngadahar daging nage teu daek seubeuh-seubeuh. Jadi banyak kiriman dari alam jin. Sampai terhitung enggak kurang daripada 60 ekor. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk meuli jengkol opaton. Asana hangseur kabeh sacilongok ieu. Modelna nu ngirimana loba deui asana bisa opatoneun deui. Masya Allah, nu sangat luar biasa. Hadirna Abah Sepuh. Cak Abah Sepuh tenang, nu bakal ngisi Abah ngundang bakalna ti hiji pulau saha bakalna ari torojol Habib Komar Mamawa Salipi. Oh iya, bareng tanya ti Bangka Belitung. Masya Allah, tanpa saya undang datang sorangan sesuai kejeng alamat dek diondang anu ti ditu ti belahan pulau. Iya, orangnya mentakan cara mana ge Mamawa Salipi. Selapi itu dalamnya apa itu Bib itu? Masya Allah. Torojol al-magfurlah guru urang Abah Uci. Masya Allah, tenang. Nu bakal ngisi ieu Habib nyentrik luar biasa anu awakna pinuh ku tato. Torojol Habib Hani. Masya Allah, dari Yaman tapi ngomongnya geus bisa Indonesia. Bib, udah punya istri belum? Belum, saya di Banten mah. Bisaan. Ya Allah. Masya Allah. Iya Habib teu sambarangan. Awakna tatoan kabeh, bertato semua. Dari Yaman dan disegani di Yaman. Cicing nak kiai di mana? Di Leuweung nya nama. Cicing teh ieu di daerah lolobana Papua. Nyaho ka Papua. Nu harideung teh harideung kos Haji Pendi gitu. Itu manis cicingna dia Papua. Aneh luar biasa. Masya Allah, informasi anu menang hidayah melalui berkah Habib Hani ieu bisa 100 bisa 1000 warga Papua nu memeluk agama Islam. Masya Allah, iyalah jelema sabarangan. Ieu kiriman ti al-magfurlah guru urang Abah Uci dicokot di Papua sebekeur dakwah di tengah-tengah leuweung Papua ditarik ka dieu. Habib Komar keur dakwah di tengah-tengah pulau ditarik ka dieu. Ya Allah, Masya Allah, tah iyalah Habib Hani anu insya Allah sangat luar biasa. Tatoan bisa ngislamkeun urang Papua. Ari Haji Pendi eueuh tatoan teu bisa nundukeun pamajikan-pamajikan acan. Tawadu. Naon nu ngabedakeun? Nu ngabedakeun naon? Padahal kan ieu tatoan, tapi Masya Allah di tangan beliau banyak yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang mah rapi, pakai baju jubah, pakai udang-udang rapi luar biasa. Masya Allah, boro-boro aya anu ararasup Islam. Tatangga ge jojong bae aya pesalak mah teu salah. Kunaon anu mantak beda lantaran
Iya ngahijina jeung Haji Pendi nu tukang ngoplos karung. Ih. Pikiranna campur banyak nama model. Ya Allah. Ta iyalah. Nu tadi ku urang geus didenge, geus kadenge luar biasa. Ceramah daripada Habib Komar, ceramah daripada Habib Hani. Ketika Abah kaula ngundang langsung ti pulau ditarik ka dieu Al-Maghfurlah Abah Uci ngundang langsung ti Papua ditarik ka dieu kaula ge embung eleh sarua ditarik deui ku kaula ti Yaman teh be anu geus cicingna di Madiun tapi na tah ieu lah di eta ieu undangan kaula. Jadi ieu lengkap berarti aya undangan almarhum Al-Maghfurlah Abah Sepuh, aya undangan Al-Maghfurlah guru urang Abah Uci, aya undangan kaula. Aya nu teh diundang ku kaula teh Haji Pendi. Masya Allah. Istimewa jelema araranti kabeh ieu. Jelema anu geus hese, jelema anu geus nya nama teu gabitaeun daging teu. Tilokos Haji Pendi ngahajak ka unggal imah mungkusan daging. Wajib dong. Teu beres nya nama ya Allah. Iyalah ilmu anu sangat luar biasa lamun enggeus bersih kolbuna ucapana Masya Allah bakal nyambung ke kolbu deui. Henteu penting johiriyah sanajan bertato johiriyahna eueuh urusan ketika murni kolbuna bakal nyambung ke jeung kolbu deui. Tingali Masya Allah teu perlu pandangan secara lahiriah johiriah, tingali Habib Komar mamawa saliti ya kan make baju nage aya tambalan segala. Jangankan Bib yang perempuan muda kayaknya yang nenek-nenek juga nggak mau kayaknya. Tapi nasihatna nancep ke jero kolbu kunaon bersih kolbuna sehingga ketika bersih kolbu tidak perlu penampilan maka bakal nyambung antara hate jeung hate. Masya Allah sangat luar biasa istimewa jelas Masya Allah guru urang Al-Maghfurlah iyalah Abah Uci pesambarangan ketika kurang ngadengekeun nasihatna Masya Allah bisa karasa ka kolbu bisa teu karasa ngecelakeun cai mata bisa teu karasa urang tiap penuh ku gairah kembali ibadah luar biasa kunaon karena geus boga rasa anu sangat luar biasa. Di mana rasa eta teh rasa eta menang nyokot tinu boga rasa deui. Jependi karasatan teh naon canda Masya Allah ada sebuah ilmu yang tidak bisa melalui nalar. Ketika guru kita mesantren dulu mencari ilmu, menjelajah berbagai kota, menjelajah berbagai daerah. Bahkan insya Allah guru kita Al-Maghfurlah Abah Uci mempunyai guru tidak kurang daripada 40 guru. Tadi Haji Pendi sabaraha guruna? 400. Tidak kurang daripada 40 guru. Masya Allah istimewa luar biasa. Kamamana mas antren teh begitu datang ke imah istiqomah
mulai titah magahan poe Minggu teh ya dibere kitab, dikasih kitab oleh Abah Sepuh, baca, perhatikan, talek dan kaji hari Minggu. Pada saat itu dikasihkan hari Jumat, kitab eta poe Jumat dibikeun, dibuka kitab, dibaca, teu kabaca, melegpeg. Kos Haji Pendi be melegpeg, tidekeun kabaca. Masya Allah, sulit luar biasa. Besoknya di hari Sabtu laporan kanu jadi abah, bah, ya, teu sanggup. Kunaon? Teu kabaca kitabna. Boro-boro ku ngahartikeun kabaca ge henteu. Carekan ku abah teh ya. Baca deui ku sia talek. Aya keneh waktu talek. Poe Minggu sia magahan ngaji. Masya Allah. Ayeuna kan dibawa deui. Malam Minggu laporan deui bari kitabna diserahkeun, bah teu sanggup. Kunaon? Teu kabaca, teu kaharti. Bodoh amat. Tetep poe Minggu kudu dibaca. Baca masih aya keneh waktu sapeuting. Ayeuna kan dibaca, dipeuting teh ditalek tetep teu kaharti. Masya Allah, pagi-pagi hari Minggu mau melapor bahwa tidak sanggup karena tidak bisa dibaca, apalagi diperhati mengerti. Komo dijelaskan hese luar biasa. Akhirnya can ngomong calangap sia. Calangap teh diciduhan ku Abah Sepuh. Toh, Masya Allah, langsung kadeuleu kitab kabaca kaharti. Sarua jengkula. Ya Allah. Tah. Diciduhan doa. Masya Allah. Atuh cakula mah redek diciduhan doang mah atuh geus teu kudu titah masantren. Deuk naon masantren ka mana atuh geus we calangap ciduhan poh. Ya Allah. Coba jajal ciduhan ku Haji Pendi. Ya Allah. Iyalah aya ilmu rahasia nu sangat luar biasa, aya ilmu anu rahasia, maka tidinya tia kereteg di hate kaula. Ari kula saha nu nyiduhan, kula saha nu nyiduhan. Dengan senyuman indah guru urang pada saat eta hanya ngomongkeun kieu doang. Lamun memang bagiana jeung dipilih ku Allah pasti bakal bisa. Masya Allah. Mun memang bagiana. Lejeng kula nanya, kula bagiana talaki. Tapi rahasia. Masya Allah. Berarti guru urang almarhumlah geus merasakeun rasa nu eta. Kunaon? Lantaran menang terus nuturkeun kejeung nu jadi guruna sekaligus nu jadi bapana Abah kaula, Abah Sepuh, Abah Haji Dimyati, iyalah terus menyerap rasa. Masya Allah, mantakan ya ilmu tasawuf teh laisa minal qalqalah, bukan hanya kata-kata. Lain ilmu tasawuf mah lain diucapkeun, diomongkeun. Laisa minal auraq, bukan hasil penelitian, riset daripada buku-buku, daripada kitab-kitab. Tasawuf laisa minal auraq, bukan hasil penelitian. Nya nama mutlak minal azwaq, dari rasa. Jadi geus berarti la yu'khazu minal auraq, bukan mendapatkan daripada buku-buku, daripada kitab-kitab. Dilihat terus bekomo nang ngaji plakna. Tasawuf nang ngaji plak. Ji bal yu'khazu minal azwaq, tapi langsung mengambil minal azwaq, dari rasa. Geus berarti ieu kudu nyokotna bisuh batil azwaq,
iya kudu terus berdampingan dengan orang-orang yang sudah punya rasa. Iyalah guru urang umur 17 tahun geus dibere ku abah sepuh samemeh berangkat ieu teh mondok ka Kresek Garut geus dibere umur 17 tahun. Haji Pendi mah umur 17 tahun kiih ge can lempang. Ya Allah, umur 17 tahun. Terus Masya Allah di dia lah mulai dikirim rasa seetik terus sampai geus merasakeun anu sangat luar biasa. Sampai geus ngarasakeun anu sangat luar biasa. Buktina sanajan geus maot bisa ngundang anu geus hirup. Masya Allah, komo eukeur hirupna. Haji Pendi mah urah ulah geus paeh hirupna ge can bisa ngondang sasaha aja mah. Yang nama hirupna ge paeh sadaya mah. Ulah-ulah nu handapna ge paeh deui. Ih, tenang. Aya Habib Komar. Ali ngabangunkeun. Ya Allah. Tuh. Masya Allah, sabaraha tahun di umur 17 tahun sampai umur ieu teh abah sepuh wafat eta tahun 2001 awal, sehingga dari usia 17 tahun kemudian pada saat abah sepuh wafat di usia 37 tahun. Geus berarti menang terus nyicipi karasa tek kunaon ku ari mah Haji Pendi kakarak menang ijazah doang ge can dipake canon geus ngaijazahkeun deui. Euy, Haji Pendi carang tak kerep. Bisnis. Aya bae. Masya Allah. Eta mah thoriqoh teh jelas. Tuh guru urang bega Al-Maghfurlah nangkepel eta teh puluhan tahun terus dideule abah sepuh teh diukna kumaha, abah sepuh teh daharna kumaha, abah sepuh teh peuting udangna kumaha. Terus beka ulah menang informasi ti guru kaula. Iyalah Abah Uci langsung ngajelaskeun tentang cara-cara tah daharna teh kieu, tah heesna teh kieu, tah ieu teh ieu teu peuting hudangna teh kieu, sajabana jeung sajabana supaya karasa, wudu teh supaya karasa, salat teh supaya karasa, terus be ngaji teh supaya karasa. Masya Allah, tetep be geus digurukeun ge hese teu dekeun karasa jeung Haji Pendi ngariung doang. Kunaon? Dipalingan berkat karasa. Wajib bal yukhazu minal azwaq, menang nyokot dari orang yang punya rasa. Kita ingin mempunyai rasa, sholat enak, puasa enak, ngaji enak, harus berguru kepada orang yang sudah mempunyai rasa. Ya Allah, mantakan karasa wari kurang ajaran guru urang Al-Maghfurlah Abah Uci karasa luar biasa. Masya Allah, teh komo murid utama nama Haji Pendi karasa jasanya nama, terus be karasa jasa sholatnya piloknya nama paling apal ya baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tayelah teu bisa urang nyokot rasa lamun henteu urang total. Aya harimau, nyawa harimau. Mau punya murid mau gitu. Anjing hutan yakni serigala dan rubah dipanggil kunyana si anjing hutan teh kejeng rubah muridna oleh serigala atau maung dididik cara berburu. Wahai anjing hutan, siap guru. Hai rubah, ya siap guru. Ya
lamun cara newak ieu teh ya buruan kieu ye. Mun aya Haji Pendi lempang ka ieu ka hutan tek langsung benggeus. Ulah asa-asa kerekeb. Moal mempan. Kerekeb boboga ada langsung paehnya naik. Di pagahan carana teh Masya Allah. Guys, kuari masih geras berangkat ke hutan, engke laporan ke dia, ya siap. Kemudian begitu tak berburu anjing hutan teh ya, menang buruan tilu berburu teh ya. Jeung rubah. Alhamdulillah cak bahasa orang mah, ieu hasil buruan menang tilu, hiji kelinci, kadua manjangan, katiluna Haji Pendi. Bawa ka guru nate ya. Ya, guru. Ya, bagus. Geus segera bagi. Dibagi ku anjing hutan. Ieu lantaran ieu tilu, bogana teh tilu. Ieu nya, ieu kelinci jang maneh rubah. Ieu mah manjangan jang kaula. Ieu mah nu hideung Haji Pendi. Ieu mah jang guru betah. Nya nama daging nage loba lantaran ieu mah jerona ge berkat kabeh. Marah serigala. Marah eta teh singa. Cak singa sia geus berani ngatur anjing. Ngeunah amat geus berani ngatur. Ieu jang ieu eta teh eta berarti sia geus boga aya rasa keakuan. Maka harita keneh langsung serigala langsung ieu teh maung singa langsung ngahajar serigala, langsung ngahajar Haji Buta. Dibabat paeh lajuna. Tinggal rubah. Cak eta maung rubah. Tah atur ku sia. Cak rubah teh ya. Ieu maung, ieu kelinci, ieu manjangan, ieu nu hiji di Haji Pendi, geus pokona mah jang anjeun kabeh. Ari maneh kula mah geus teu kudu, kula mah kuat nahan lapar. Ieu mah geus jang anjeun bae. Seuri maung. Cak maung teh ya rubah geus tah ku kaula dicokot tapi dibikeun deui ka maneh jang maneh kabeh. Cak rubah kok kieu? Lantaran maneh teh geus mikeun ka kaula kabeh, berarti maneh geus ngabogaan rasa bahwa kaula teh maneh teh kaula. Tuh cak maung teh saya adalah kamu, kamu adalah saya. Maka aku serahkan semua. Tah, Masya Allah, lamun urang ibadah ka Gusti Allah, ieu masih babagi keneh eta ukurana dipaehan kos anjing. Dikerekam. Ya Allah, Haji Pendi, ya kan? Ngariungkan ibadah. Tapi babagi hiji nya nama ka Allah, hiji deui jang berkat. Eta dikerekep bakalna. Ketum dipaehan bakalna. Tuh, tapi lamun cara Kiai Haji Agus Salimah nya nama teu boga pamrih. Diserahkeun bisa nama kabeh ka Gusti Allah. Pokona mah usahana jang Allah, nya nama naon bae jang Allah, kabeh jang Allah. Atuh lamun diserahkeun ka Allah, Allah bakal berkata, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Maka aku serahkan semuanya kepada kamu. Masya Allah, tah iyalah hayang kalem. Tah ieu minal azab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan be urang kabeleteran ku rasa-rasa ieu teh amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, guru urang Al-Maghfurlah menang ti guruna terus be puluhan tahun nuturkeunana sekaligus nu jadi bapana Abah kaula Abah Dimyati bin Abah Haji Romli. Abah kaula Abah Haji Dimyati bin Haji Romli menang terus be menyerap rasa tinu jadi guruna puluhan tahun di sarua. Lain menang hasil fotokopi lain.
nuturkeun ieu teh guruna teh baheula mawaan cai teu atuh milu mawaan cai ngahadam ngaranna. Masya Allah guruna informasi teu mun magahan ngaji tunduh set ragag sorbana dicokot dituturkeun dibabawa teh Masya Allah mun kotor disesehkeun heula pan ari haji pendi mah sorban guru urang ragag dicokot diambihan dibawa balik lumayan dong. Masya Allah menang ti guruna Abah Arsad bin Abah Ismail. Kiai Haji Arsad bin Haji Ismail menang ti guruna Kiai Dahlan Tanjakan. Masya Allah yang salah satu daripada karomah Syekh Dahlan Tanjakan ketika wafat kemudian dimakamkan, Abah Sepuh ikut ke dalam makam. Kemudian setelahnya dibaringkan, nengok sambil tersenyum. Masya Allah Abah Dahlan teh geus di jero kuburan, ieu ngalieu senyum ngadadahan ka Abah. Di jero kuburan mun haji pendi ngaluncat asana eta. Ya Allah ya Rabbi. Tuh teu sambarangan Kiai Dahlan teh menang ti guruna deui nya teh. Masya Allah menyerap rasa pada saat itu. Terus bertahun-tahun di guruna Syekh Husain Carita. Iyalah anu sok didongengkeun ku guru urang almarhum Syekh Husain Carita anu pernah menyerap rasa ti guruna Syekh Agung Asnawi Caringin anu pernah lempang di tengah lautan napak sancang. Syekh Agung berangkat ke tengah laut diajak muridnya, heh Husain ayo berangkat ke mana guru? Ke tengah laut. Ayana enggeus ulah loba omong. Atuh teu bisa ieu mah kelam enggeus. Tah cekel sorban. Dicekelan sorban. Ku Syekh Husain teh Masya Allah berangkat di tengah laut teh lempang teh teu kelem. Tapi begitu dilepaskeun mah sorban sampai atuh kelem langsung haritakeun. Dicopot deui. Maka sahabat murid anu teu akur jeung jadi guruna tengkelam bakalna. Masya Allah iyalah nu sok dibahasakeun manbuz asli guguru bae ieu kemudian teu akur ke jeung nu jadi guruna teu lempeng ngalepaskeun sorbana atuh kelem. Ieu nu aslina atuh komo nu teu aslina. Euy Haji Pendi asli tante itu nyana mah sana boro-boro di itu di laut di Ranca Pondok bagi gerebek kas. Ya Allah nu asli nabae teu akur jeung guru tenggelam komo lamun lain aslina tuh dituturkeun bae los irung rebek bakal da didinya. Nauzubillah min jalik teu sambarangan. Syekh Agung Asnawi Caringin menang ti guruna Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim mendapat wasiat dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Asambas Kalimantan. Masya Allah alhamdulillah kita di tengah-tengah kita ada tamu dari Kalimantan, cuman Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ieu teh ya urang osok ngadenge haul guru sekumpul anu sangat luar biasa di Kalimantan. Ia salah satu daripada warga atau muhibin termasuk penyokong dana daripada haul guru sekumpul aya di tengah-tengah orang Bapak Haji Mukim nyana luncur di Kalimantan kadieu endek mengikuti haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz. Masya Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas menang wasiat tinu guru tinu jadi guruna Syekh Samsudin menang tinu jadi guruna Syekh Muhammad Murad menang tinu jadi guruna Syekh Abdul Fatah menang tinu jadi guruna Syekh Usman menang tinu jadi guruna Syekh Abdul Rahim.
Syekh Abdul Rahim menang tinu jadi guruna Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menang ti guruna nyaeta Syekh Yahya. Syekh Yahya menang ti guruna Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin menang ti guruna Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menang tinu jadi guruna Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menang tinu jadi guruna Syekh Saropuddin. Syekh Saropuddin menang tinu jadi guruna Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin menang tinu jadi guruna Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta menang tinu jadi guruna Syekh Abdul Aziz putra Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Aziz menang tinu jadi guruna sekaligus ramakna Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Tuan guru Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin menang tinu jadi guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mahzumi. Syekh Abu Sa'id Al-Mahzumi menang tinu jadi guruna deui ieu teh. Syekh Abdul Hasan eta teh Al-Hakari. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hakari menang tinu jadi guruna Abdul Faraj At-Turtusi. Abdul Faraj At-Turtusi menang nu jadi tinu jadi guruna deui ieu teh ya Syekh Abdul Faraj At-Turtusi. Syekh Abdul Wahid An-Namimi. Syekh Abdul Wahid An-Namimi menang tinu jadi guruna Syekh Abu Bakar Sibli. Syekh Abu Bakar Sibli menang tinu jadi guruna ieu teh ya Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi menang tinu jadi guruna Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti tinu jadi guruna Syekh Ma'ruf Qurhi. Ma'ruf Qurhi menang tinu jadi guruna Syekh Muhammad Bakri. Muhammad Bakri menang tinu jadi guruna deui ieu teh ya. Masya Allah Syekh Muhammad Bakri menang tinu jadi guruna deui ieu teh ya Abil Hasan Musa bin Abdul Hasan Ali bin Musa Al-Qazi. Masya Allah Abdul Hasan Ali bin Musa Al-Qazi. Musa menang tinu jadi guruna Musa Ar-Ridho. Terus kadituna menang ti guru jadi guruna Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq menang ti guruna deui. Terus kaditu Imam ieu teh Zainul Abidin. Menang Zainul Abidin menang tinu jadi guruna deui As-Syahid Imam ieu teh Husain. As-Syahid Imam Husain Imam Zainul Abidin menang tinu jadi guruna As-Syahid Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Zahra. Imam Husain menang tinu jadi guruna sakaligus ramana Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali menang tinu jadi guruna deui Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menang ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril menang ti Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Ta'iyalah terus azwaq anu terus diserap sampai datang ke guru urang Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan urang kabehan ngajadi murid Al-Maghfurlah amin. Ngajadi murid Abah Sepuh amin. Ngajadi murid para masaih amin. Dibawa kabeh urang jadi murid Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Yai ya naon sih untungna urang jadi murid tuan Syekh? Untungna jadi murid tuan Syekh mah karena kabeh ieu alam masyarakat ieu teh manusia kabeh ku Allah diserahkeun ka nabi urang Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi urang manggil Sultanul Aulia, hei Muhyiddin, hei Abdul Qadir, ye urusan manusia-manusia kumaha cak anjeun. Mun cak anjeun ka sorga, ye tinggal kaula marap doang ka sorga. Mun cak anjeun ka neraka, tinggal marap doang ka neraka. Masya Allah dibere wewenang anu sangat luar biasa. Mudah-mudahan bi urang kadaftar ieu teh murid daripada Sultanul Aulia amin. Kauntunganna deui tuan Syekh ngancem ka malaikat Jabaniyah, cak tuan Syekh awas Jabaniyah, lamun aya murid kaula anu dikerebekkeun ka neraka maneh dibalangkeun ku kaula ka neraka.
Masya Allah, malaikat Jabaniyah diancam. Mentakan lamun aya jelema teh belet murid tuan saya lain. Murid tuan saya lain. Teh beenggeus nya mah ulah urang loba masalah, kasorgakeun bae. Set jol. Kiai Haji Agus Salim. Murid tuan saya jelas. Masya Allah. Langsung kan ka sorga. Masya Allah. Tuh, alhamdulillahirabbil jol. Haji Rusdi. Murid tuan saya lain. Mulia kasorgakeun, kasorgakeun. Masya Allah, jol Haji Pendi di dele tekadelean merek muridna tekadele teu jelas geus balangkeun ke neraka atau dibalangkeun ke neraka pannyana muridna keneh orang katutupan berkah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ieulah anu bisa ngegemparkeun engke jaga di alam akhirat, termasuk ngagoncang ke neraka. Malaikat Jabaniyah kabeh riweuh kabeh asal aya murid tuan Syekh bege geus riweuh kabeh maningan rengsekeun kabeh ka sorga. Sebab hiji be dipermasalakeun Sultanul Aulia turun tangan bakal yelah diancam ku Sultanul Aulia, hai Jabaniyah sahabae murid kaula nu dikanarakakeun dipepejep ya ku aing. Nah, itu bahasa orang Banten tak kan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil. Insya Allah urang kabehan iya ka aku muridku Tuan Syekh Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, untung dina tahun ayeuna lantaran tadi para masai anu geus ngomongkeun ieu geus diundang kawulan naukida bahwa ieu turun tangan kabeh di tahun ayeuna. Abah sepuh turun tangan, Al-Maghfurlah turun tangan. Masya Allah, insya Allah Sultanul Aulia hadir di tengah-tengah orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kula keur penting ngobrol ke jeung para masai nu tadi ngomongkeun nyebutkeun Masya Allah antah ribuan antah ieu teh jutaan waliyun min auliyaillah hadir di tengah-tengah orang. Alhamdulillah, iyalah salah satu tandana cuaca adem luar biasa. Terus bete karasa asana ieu lamun diteruskeun bae datang ka magrib ge ieu karuat kabeh nyaho pingsan we kabeh. Masya Allah nya dicukupkeun sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna, mudah-mudahan salamat di perjalanan, teu aya kukumaha, mudah-mudahan urang kabeh diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberkahkeun kahirupan urang, kahirupan dunia, kahirupan akhirat, bibarkati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia wa kalimatika tamati wa kutubikal munazzalati wa bi kitabikal aziz wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al alsinatana ya Allah ratobatan bi dzikrika. Allahumma ij'al ya Allah alsinatana ratobatan bi dzikrika wa nufusana ya Allah mutiatan bi amrika. Nufusana ya Allah mutiatan li amrika. Wa qulubana ya Allah mamlu'atan bi ma'rifatika wa qulubana ya Allah ma'rifatan mamlu'atan bi ma'rifatika wa arwahana ya Allah mamlu'atan bi musyahadatika arwahana ya Allah mukarramatan bi musyahadatika warzuqna ya Allah fi dunyaka wa mazidan ladaika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.